Fitra Altafa, abdi di kelas 12 IPS 5. Dina video ieu kuring bakal ngadamar rujak pikeun minuhan tugas basa Sunda kuring. Bahan-bahanna ieu aya buah mangga, bengkoang, gedang, cabe, kacang, gula berem, uyah, jeung cobet. Anu kahiji nyaeta motong buah anu beresih. Anu kadua, nempatkeun cabe, kacang, uyah kana coek sareng rata. Saatos eta lebetkeun gula berem ngagiling dugi ka rata. Teras pindahkeun rempah rujak kana mangkok.